Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah sing kuring kalau yang digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung, Jago Sunda, Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawis mah insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung, Jago Sunda, Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan di mana wae linggih sareng lenggahna sumanggawang sobiteraskeun serial Dongeng Sunda Jaka Wulung karya Bapak Hermawan Aksan. Mitra Pasundan, sakumaha parantos dipedar wire harita teh Jaka Wulung pakoleab manehana ragrag kana jungkrang lantalan sasat nama pangjejeleh ti budak-budak urang Jipang. Eta budak-budak urang Jipang teh sasat nama narajang duanana nu lalaki nu ngajadikeun Jaka Wulung leungit kasaimbangan sarta suku-sukuna teh geus teu nincak deui kana lemah nu antukna mah ditungtung jurang manehna pakoleweng saterusna mah ngalayang ka tebeh handap kana hiji jungkrang nulung kawing nu teu katangin sakumaha jerona eta jungkrang nang tawing. Mitra Pasundan, dicarioskeun yen awakna Jaka Wulung harita teh ngabelsul ka belah handap sarta 3 garduk kana dadahanan tatangkalan nu ngaronom di beungeut jungkrang. Nu satruina mah eta pamuda nu lelah budak rudin teh geus teu inget di bumi alam kapidara. Mitra Pasundan, saluyu sengarang jejer cariyos nu didamel ku pangarang. Wangkantunkeun heula sagedap kumaha panasiban Jaka Wulung, naha inyana teh salamet rahayu atawa kumaha. Wangsungsi heula hiji cariyos di tempat anu teu pati jauh ti dinya. Kacarioskeun wireh di hiji wates nyaeta tebeh kulon Karajaan Majapahit. Aya hiji lembur nu rada nenggang. Eta lembur teh dihapit ku 2 walungan atawa wahangan, nyaeta walungan Cikiruh jeung walungan Ciherang. Sabab musabab atawa marga lantarana eta 2 walungan dinyaranan kitu. Cikiruh lantaran cai eta walungan teh salawasna teh kiruh mitra. Sanes mungsa ukur usum ngiji atawa hujan mitra. Malahan dina usum halodo atawa ketiga ge eta walungan teh tetep kiruhna caina teh kotor, lesek warnana teh semu coklat. Sabalikna walungan Ciherang nu anggangna teh ngan sabaraha ratus lengkah bae ti walungan Cikiruh. Nyaeta salah sahiji walungan anu caina teh canembrang herang salawasna sok sanajan dina usum hujan atawa ngiji. Eta pilemburan singkur atawa pakampungan di pasisian teh pernah jadi wates belah kulon resmi ti Karajaan Majapahit harita. Tapi sabada sabara karajaan tumpur sarta diwangun deui kuno anyar. Ieu wewengkon teh sigana mah geus taya nu mibanda deui. Hiji daerah nu teu mibanda tuan atawa juragan. Tapi mungkin bae mitra. Lantaran ti puseur dayeuh karajaan nyaeta di wewengkon Jawa
Eta daerah teh kahalangan ku hiji gunung adalah Gunung Slamet. Padahal mah wilayah ieu teh mibanda hiji nilai ekonomi nu kacida luhungna. Lantaran jadi hiji tempat patali marga atau lalu lintas na balarea anu ngahubungkeun basisir tebeh kaler jeung basisir pakidulan Jawa Dewipa. Jeung deui eta wilayah teh lahana subur tur makmur. Para patani tukang ngahuma ngahasilkeun tatanen nu ngaleuya. Leuweung-leuweung nage nyadiakeun kakayaan nu ngabalukarkeun masyarakatna bisa disebut Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalawan ku aliran dua walungan anu sungapana teh ti tebeh memunggang pasir nyaeta di sisi belah kulon Gunung Slamet. Kukituna ieu kampung teh ngabogaan pamandangan alam nu kacida endahna. Hese pisan dicaritakeunana, hese pisan babandingana. Bener-bener hiji tatar nu kacida endahna. Nolah bumi ayu. Tatar taneuh nu kacida endahna. Cindek nama mitra. Saupama aya paribasa Sunda Gemah Ripah Loh Jinawi. Tata tongtrem kertar harja. Jigana ieu wewengkon teh salah sahiji conto atawa buktina. Tapi nah kitu sabenerna di satu kangen eta wewengkon. Mitra Pasundan. Tapi sebenarnya mah teu loba nu nyarahoeun. Yen dina katengtreman ieu wewengkon geus daratang sajumlah jalma-jalma kalawan paroman sarta dedeg pangadeg anu beda-beda. Nu jauh saupama ku urang disebut tentrem, jajauheun mitra. Teu mawa hiji katengtreman. Harita teh langit nu paul di eta wewengkon ngajadi kasang tukangna Gunung Slamet salah sahiji manuk sriti atawa sabangsa manuk walet ngabelesat di awang-awang ngagaris dina ting garumprukna mega-mega. Di tebeh hareup jalma-jalma tembong keur jual beuli hasil pileuweungan tur tatatanen anu diamparkeun dina bangku atawa dina dadamparan. Anu didamparan ku samak di sisi jalan anu batu-batuna teh rada tarahal. Di salah sahiji warung sangu jalma-jalma nu barang beuli pagaliwota geus ampir pada rengse mumulukna. Jumlahna teh kurang leuwih 6 atawa 7-an. Anu maranehna teh masih dariuk dina bangkuna sewang-sewangan. Biasana maranehna teh nyaeta para patani atawa tukang ngahuma di eta desa nu ngahaja daratang ti anggangna sarta geus hasil barang jual beulina. Ngajual dadaganganna geus laris. Tapi saupama ku urang dititenan, dina eta poe ge aya datang jalma anu barang beuli di eta warung, nu papakeanna teh rada beda oge jeung nu sejena. Nu hiji nyaeta saurang lalaki, nu hese pikeun ditaksir sabaraha taun umurna. Mungkin bae 35 tahunan, tapi mungkin oge 45 tahunan. Diukna teh eta lalaki di belah juru warung, beungeutna teu pati katembong. Lantaran sasatna kehalangan ku topi anu mangrupa dudukui cetok nu geus rada kuluheu. Dedegana eta lalaki teh sedeng siger tengah, tapi tembongna manehna teh lumayan seseg. Manehanna geus meakeun sangu katut lalawuhna ampir 2 piring. Sanggeus beres ota 2 piring, kiwari mah manehna ngamitian deui ngangsitkeun piring anu katilu mitra. Manehna teh daharna siga nu kacida segutna jiga nu geus bubulanan teu manggih sangu. Sedengkeun hiji deui mah pangawakan awewe nu papakeanna teh bodas-bodas, buukna hideung gomplok. Sabagianna digelungkeun ku eta awewe, sesana mah diingkeun dirumbaikeun kana palebah tonggongna. Lamun ku urang ditengetan beuheungna, pakulitan eta beuheungna awewe teh siga nu bodas mukoneng. Ditaksir mah eta umur awewe teh kurang leuwih 40 tahunan, tapi masih keneh tembong hiji kageulisanana.
Bisa oge ku urang dicaritakeun yen eta awewe teh dina mangsa puncak kamatengan dina umurna nu tungtung 30-an. Anu ngabedakeun eta dua jalma anyar pinanggih teh tinu jalma-jalma sejenna tayalian nyaeta maranehna teh mawa pakarang nu disarorendangkeun dina awak-awakna. Anu lalaki mawa pedang panjang nu rada melengkung dina palebah tonggongna. Nu sareretan mah siga pedang nu sok dibawa ku para samurai nagri Jepun. Anapun nu awewe mah mawana teh dua pedang nu rada pondok nu disorenkeun dina cangkeng kenca jeung cangkeng nu katuhu. Nu awewe mah tembongna teh daharna geus anggeus jung inyana nangtung tuluy sok mayar kadaharan ka tukang warung sarta terus nama eta awewe teh tumanya ka si bapa nu boga warung. Sorana teh lalaunan, pantes mitra upama disebut ngaharewos. Jeung rada kasilep ku sora-sora nu rame di tebeh pasar, ku kituna eta sora awewe teh ampir-ampiran teu kadenge. Kisilah, nyaho teu di mana pernahna nu ngaran Mumunggang Pasir, nu nalah Pasir Sagara. Eta awewe tumanya ka tukang warung, pikeun sajongjonan mah nu boga warung teh rada ngajenghok oge sakedapan ngahuleng. Tembong dina ulatna atawa dina paromana manehna teh ngemu hiji kaheran. Tapi sajongjonana manehna sageuwatna seuri ngagelenyu. Neng, kantun gitu we tuh nu turukeun jalan anu dipayun. Teras bae neng angkat ka palih kulon. Tah tidinya ku neng bakal katawis hiji Mumunggang Pasir nyaeta nu ngabedega warna na teh paul. Neng lumaku teu kedah di dintenan ge tos dugi lah. Nyaeta Mumunggang Pasir nu dimaksad ku neng. Hatur nuhun atuh kisana. Walon eta awewe teh bari imut ngagelenyu. Jigana mah manehna teh kacida bungaheuna sapeda disebut neng kudu boga warung. Memang kitu manehna teh masih lolagasan cenah mitra. Sanajan umurna teh geus ampir 40 tahunan. Geus tantu manehna teh mibanda hiji dongeng cinta nu kacida alusna lamun dicaritakeun. Lalaki nu diuk di juru siga nu heraneun pisan, barang kumanehana kapireng yen eta awewe teh tumanya ngeunaan Mumunggang Pasir Sagara nu oge jadi tujuan manehanana. Di tempat diukna nyaeta di juru warung teh lalaki nu ngabogaan pedang panjang ngarenjag luar biasa mireng nada pananya ti eta awewe ka tukang warung. Mitra, anggangna antara si awewe jeung eta lalaki sebenarnya mah lumayan jauh oge, hampir 10 lengkah. Tapi kalawan jelas atra manehna bisa ngadengekeun pananya eta awewe kanu boga warung. Geus kitu mah jelas. Yen eta lalaki teh mibanda indra pangreunge nu kacida alusna sarta kamampuan nu siga kitu teh ngan bisa dipibanda ku hiji jawara nu elmuna geus dina tahapan luhung. Eta teh elmu nu dingaranan di dunya pasilatan Sabta Pangrungu. Mitra nalika eta awewe ngagejlig indit eta lalaki oge saterusna mah masangkeun ceulikna. Pikeun mirengkeun lengkah-lengkah si awewe ka mana inditna. Sarta saacan eta lengkah-lengkah teh leungit. Eta lalaki sagancangna gura-giru ngarengsekeun daharna. Saterusna mah sok mayar kanu boga warung. Manehna gagancangan deuk malik yak nusul eta awewe. Tapi nu boga warung mitra tembong kacida heraneunana ku eta kalakuan lalaki. Lantaran dina 2 atawa 3 poe ieu aya sabaraha jalma cenah nu tumanya ngeunaan Mumunggang Pasir nu nalah Pasir Sagara ka manehanana. Sarta ciri-cirina teh sarua maranehna teh marawa pakarang jeung geus bisa dipastikeun yen maranehna teh tayalian jalma-jalma atawa jawara-jawara ti dunya pasilatan. Punten, kisilah oge bade angkat ka Mumunggang Pasir Sagara. Nu boga warung teh tumanya talete ku pananya nu teu ngandung hiji kacuriga. Mitra Pasundan, eta lalaki nu mamawa pedang teh sagancangna nyamunikeun kahelokna nu tambah gede. Ku kituna sanajan eta jalma teh make dudukeun setok nu buleud,
Tapi tetela eta lalaki teh lain jalma nu barangasan. Oh henteu. Kuring mah rek tebih kidul, Pak. Nu boga warung ku jawaban pananya eta teh ngan saukur unggut-unggutan. Tanajan teu pati percaya kana kekecapan eta lalaki atawa jawara, tapi tang tu bae manehna teh moal terus tumanya deui. Ngan dina hatena mah tetep nyelap hiji rasa kapanasaranan. Aya urusan naon? Jalma-jalma nu maroa pedang teh make nananyakeun mumunggang pasir nu neulah pencut sagara. Mitra sagancangna eta lalaki teh kaluar ti warung. Gejelig manehna indit. Lumaku rurusuhan sangkan teu leungiteun tapak si awewe nu diudagna. Dina pamikiranna ngabogaan hiji rasa kapanasaran. Sabara urang kira-kira nu ngabogaan tujuan nu sarua jeung manehanana. Eta warta teh tetela geus sumbebaraha di suka dieu, ceuk pamikirna eta jawara. Eta awewe geus ngaleungit dina pengkolan. Tapi eta lalaki geus bisa mutuskeun hiji jalan mana nu kira-kirana ku manehna kudu dipilih. Ku kituna gejelig we manehna leumpang kalawan nyokot jalan anu beulah kenca. Tapi tetela di dinya teh manehna leungitkeun udagan. Di hareupeun eta lalaki teh ngan jalan taneuh nu meulah pasawahan patlani. Elmu sabta pangrungu nu bibanda ku manehanana teu bisa mirengkeun ka mana lumpatna eta awewe. Kumanehna terus didengekeun kalawan ngawaltek ilmu sabta pangrunguna, tapi tetep teu kadenge sora sanajan saeutik nu ditinggalkeun ku eta awewe. Sepi jempling iwal hilibirna angin nu niup jujukutan sarta kalan-kalan mah ka kuping sora-sora 2, 3, pacul pacani ti kaanggangan. Bener-bener hiji awewe nu hebat. Gerendengna eta lalaki. Manehanana ngaharepkeun bisa wawanohan jeung eta awewe. Awewe eta teh nu ngajadikeun manehana bogoh dina teu-teu panumungkaran. Tapi manehanana kalah leungiteun udagan dina paneuteub nu kadua. Eta lalaki teh neulah ku ngaran Mahesa Geni, hiji jawara ti wewengkon Gunung Mahameru di tebeh wetan Jawa deui, Pak. Sakedapan inya narik napas panjang saacan ngawaltek ilmu lumpat tarikna. Kalayan teu kapireng ku dirina, di satukangan hiji tatangkalan, sapasang panon seukeut neuteub ka eta jawara. Panona siga heulang nalingakeun Mahesa Geni ka mana inditna. Manehanana ngusapan karembong nu disalindangkeun dina palebah tak-takna mitra. Mitra Pasundan, sumangga urang nyarioskeun kumaha nasibna Jakawulung. Wangtunda heula carios ngeunaan para jawara nu deuk indit ka mumunggang pasir meulah pasir sagara, pikeun marebutkeun hiji kitab nu meulah kitab Siliwangi. Wangsungsi heula kumaha nasibna Jakawulung. Sanggis manehana pakalayang kana jungkrang nu kacidalung kawingna di hiji wewengkon. Kocapkeun mitra, budak rudi nu neulah Jakawulung teh kumoleab kana jungkrang nu lumayan nang tawing. Bari awakna teh 3 garduk kana dahan-dahan tatangkalan dina beungeut gawir. Nu saterusna mah kumalayang ragrag ngoleab kana kakayon saliara anu nyayeud di sisi walungan Cigunong. Tapi kacida untungna nasib eta budak. Manehana teh teu ragrag kana batu-batu nu sareukeut. Kebeneran harita teh kabireungeuh ku hiji kasepuhan nu neulah Ki Karta. Sagancangna inyana muruk ka palebah Jakawulung. Saanjogna eta aki-aki kadeukeut Jakawulung, eta kolot teh sakedapan kaget liwat saking campur kahelok bener-bener. Eta budak teh ngabogaan hiji badan, awak nu kacida luar biasana. Saupama nu muragna teh tangtungan pamuda biasa bae. Bari ning 3 garduk kana dahan-dahan tatangkalan, sumawa deui ragragna teh tas padungdung patutunggalan.
Ki Karta aki-aki kolot eta teh ngarasa boga hiji kayakinan. Sing sahabaya oge moal bakal kapuluk jiwana. Tapi kacida helokna eta budak mah ngan saukur kapidara. Sagancangna Ki Karta mangku eta budak ka imahna. Nu tempatna teh lumayan oge jauh sarta nyingkur di palabah memunggang pasir anu memang tepati gede nu dingaranan memunggang pasir nu nolah Ponclot Sagara. Saterus nama Jaka Ulung diubar aber ku Ki Karta. Barining Ki Karta bener-bener kacida helokna ngan ukur sababra poe oge Jaka Ulung teh geus ampir jag-jag deui sabihara sabihari. Padahal mah manehna teh ngan saukur ngubaran ku ramu-ramuan atau ku ubar-ubar ala kadarna ti pileuweungan sarta oge kadahara nu mangrupa bung-buahan nu kumanehna teh diteangan di sabudeureun wewengkon imahna. Mitra kacaturkeun yen eta kasepuhan teh sok sering init-initan. Saperti harita kira-kira wanci carangcang tihang nu katembong di langit tebewetan. Lalaunan Jaka Ulung mukakeun panona tuluy inyana ulak ilik tina sela-sela bilik imahna si Aki. Tembong di luar poe masih remeng-remeng. Jung manehna coba-coba nangtung. Tuluy rateret tetela si Aki teh eueuh dina tempatna. Ceuk pamikirna yen si Aki teh saperti biasa sok indit-inditan. Ngan nu jadi pananya Jaka Ulung teh kamana si Aki indit-inditan bari rebun-rebun keneh pisan. Jaka Ulung hudang lalaunan tuluy babatek. Unggal poe teh manehana ngarasakeun awakna beuki jag-jag bae. Suku-sukuna geus teu karasa deui peurih. Kitu oge leungeun-leungeunna cindekna mah yen manehana teh geus jag-jag waringkas saperti biasana. Nyata siga saacan menang pangjejeleh ti budak-budak katurunan Jipang Panolan sababaraha poe ka tukang. Karasana teh badana leuwih seger, cenghar, oge napasna beuki seger tur panjang. Ramo-ramona ge leuwih seseg. Na dikumahakeun manehna ku si Aki pangna bisa jag-jag deui. Jaka Ulung manehna ingeteun pisan basa manehna kumaha berag-rag teh geus teu miharep ieu salamet. Awakna karasana teh raremuk, balas ti jajar dukana dahan-dahan tatangkalan dina beungeut jungkrang, nu antukna mah les wae inyana teu inget di bumi alam. Nalika manehana muka panonna, manehna teh ngan ngararasakeun hiji kasimpe anu pohara. Angin jigana mareureuh, ngan hawar-hawar kapireng sora renghapna manusa, nu teu pati jauh ti manehanana. Nyaeta hiji lalaki kolot nu make jubah warna abu-abu. Diuk sila manis sidakep sinuku tunggal, turta panonna teh dipereumkeun. Atuh eta budak ludin teh tumanya dina hatena ngagarendeng. Saha manehna teh? Oh, syukur jalu. Syukur. Maneh geus hudang. Garendengna eta kasepuhan ka Jaka Ulung. Ranjug. Jaka Ulung ngaranjug. Tapi eta lalaki sepuh teh masih terus diuk bari meuremkeun panona kalawan renghap-renghapna antare pisan siga keur sare. Aki. Oh, Ki. Di mana kuring Ki? Jaka Ulung nyoba-nyoba diuk bari tumanya ka Aki-aki. Oh, yang wayahna ulah wa kagurak-gerak. Sok golerkeun deui. Ceuk eta kasepuhan teh bari tetep panonna mah dipereumkeun. Ku kituna mitra, Jaka Ulung ngagolerkeun di awakna. Tapi lain sapedah kekecapan si Aki, memang manehna teh teu bisa ngagerak-gerakeun awakna. Tulang-tulang sandina siga anu raremuk. Badana teh teu ngabogaan tanaga. Kan nyeri ngagerihan dir ibarat dikesetan kumang rebu-rebu jarum kana tulang pori-porina. Manehna ngan saukur bisa ngareretkeun panenjona kaditu kadieu. Di imah, lampu minyak jarak anu seuneuna teh lumayan surem. Nyaangan paimahan
Tembong eta imah teh kacida pisan basajana. Siga nama eta imah teh diwangun ngan pikeun sawatara waktu. Ngan aya paragi sare hiji. Nu kumanehna di tempatan. Di belah juru aya hiji bangku persegi nu teu pati luhur. Dina luhureun balatak sarupa dangdaunan nu ngabogaan tulang nu pararanjang. Tihang-tihang kai eta imah teh tembongna teh geus rada barobo dihakan kurinyu. Sedangkan bilik-bilik awina geus barobo, hawa ti luar lalaunan nyelusup ka jero sarta awakna jakawulung ge siga anu kabulusan. Kalayan kudaya nalana nu can pati jag-jag cenghar, jakawulung satekah polah manehna bisa ngajudi kajadian basa manehana naragrag. Oh, jiga nama eta kasepuhan teh geus pasti naoge nulungan ka manehanana. Tuluy bae inyana dibawa ka imahna nu basajan ieu duka di mana teuing dimendi. Mitra eta aki-aki teh jiga nama embung loba cumarita dina perkara saha atuh manehanana jeung di mana maranehna ayana. Tapi unggal poe si aki kolot teh mere ubar pikeun jakawulung nu kudu diinum. Dina poe nu kadua, jakawulung geus rada bisa hudang, tur bisa lelempangan sanajan jumarig jeug keneh lawanggeongan. Dina mangsa manehna ngared ka belah luar, kakara manehna apaleun yen eta imah teh pernahna di wewengkon tutugan lamping gunung di hiji leuweung nu sepi jempling. Anu dimaksud sepi jempling ti jalma sarta wewangunan liana. Nu ngaranna leuweung mitra di mana bae oge ayana geus mangrupa hiji daerah anu kahirupana teh salawasna rame. Nyaeta rame ku sora-sora sasatoan jeung pating keresekna dangdaunan tatangkalan. Tapi nepi poe nu katilu kacaturkeun, si aki teh tetep can cumarita, teu lemek teu nyarek. Utamana mah dina perkara saha atuh dirina. Sok sanajan kitu, budak Rudin ulah jakawulung teh ngabogaan kayakinan yen eta kasepuhan teh lain manusa anu biasa. Buktina jakawulung bisa cager sabihara-sabihari dina waktu nu teu pati lila kulantaran ubar-ubarna nu dibikeun ku si aki ka dirina. Kocap kira-kira paubeurang si aki manehna teh ngarongheap datang bari angkaribung ku babawaan mangrupa tutuwuhan pikeun dijieun ubar sarta oge ku rupa-rupa buah-buahan. Ke, saha selesna kitu teh? Eta lalaki neuteup antep ka jakawulung bari tetep teu lemek teu nyarek. Manehanana kalah ka terus memeres naon dibawana. Sanggeus bareres kakara eta aki-aki teh ngaramu ubar-ubar nu deuk dibikeun ka jakawulung. Ki, punten ki. Tiasa teu kuring jadi murid aki. Jakawulung tumanya bari neuteup ka si aki pinuh pangharapan. Mitra Pasundan. Ayeuna mah si aki rada mentrong ka jakawulung teh rada lila. Siga nu keur nimbang-nimbang kahayangna jakawulung kumaha pijawabeunana. Yang, ye kanyahokeun. Yen kuring mah teu boga kabisana naon. Ceuk si aki nerangkeun bari kojengkang deuk nyokot bumbuahan tuluy dibikeun ka si budak Rudin. Kop dahar yang. Ulah nanyakeun nu teu penting. Nu penting sing cager heula. Dahar sok. Tapi jakawulung neuteup ka eta lalaki teh siga anu menta jawaban nu tegas. Aki nu nulungan kuring. Nalika kuring ragrag tina gawir nu kacida jungkrangna. Kuring nuhunkeun ki. Nuhun ki. Saupama aki teu nulungan mah duka teuing. Tah ki, saupama aki teu ngagaduhan ka tiasa nanaon mah ki, tangtuna oge moal tiasa nulungan kuring. Si aki masih teu lemek. Can wani manehna ngajawab pananya jakawulung. Atuh jakawulung teh jadi luhuk tungkul siga era. Nu satuluy nama jakawulung teh tumanya deui ka si aki. Ki, upama kitu mah ki, kieu wae saacan kuring indit ya ti imah aki bisa apal teu saha ari ngaran aki ki. Deui-deui si aki teh mentrong ka jakawulung nu masih tungkul wae. Yo jang.
Ulah waka ini jalu. Tungguan bae sabara poe di dieu. Di ima aki. Ceuk si aki pondok. Satu namanya ngareng hapanjang. Perkara ngaran aki. Ye. Maneh bisa ngagentraan aki ku ngaran Karta. Atawa Ki Karta. Gitu cerita kasepuhan teh. Nu tetelan adalah Ki Karta. Anu boga pangabisa nu beda jeung balarea umumna, tapi manehna sama sekali teu ngaku ngabogaan hiji ilmu pangawruh anu luhung mitra. Sagala mitra, insyaallah sanes waktu suang cobi teraskeun deui. Mitra pasundan, cageula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktu suang cobi teraskeun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kalayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilafanana, mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.